Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami Abdi Andika Maulana Diputra dari 10 MIPA 6. Abdi akan membacakan dongeng nu judulna Tukang Karedok jeung Masinis. Berikut dongengna. Hiji poe Mang Udin nusa di dintena dagang karedok, muter siga biasa. Ti enjing-enjing tos kuring-kuringan dagang karedok. Alhamdulillah, pas waktu nincak kalohor daganganna tos seuep. Keleresan Mang Udin teh aya di sisi rel kereta nu rada sepi. Sekalian weh urang ngumbah piring di dieu, tuluy balik. Kitu saur Mang Udin na jero hate. Akhirna Mang Udin ngeluarkan jojodok sareng ember nu pinuh ku cai. Tuluy ge kueh diuk bari ngumbah piring. Piringna teh dikumbah tuluy digibrik-gibrik. Sangkan sesa caina garing ke bawah angin. Kebenaran piring terakhir nu dikumbah teh piring warna berem. Eta piring dikumbah tuluy digibrik-gibrik oge siga manu lain. Pas pisan, pas Mang Udin ngibrik-ngibrik piring berem eta, aya kereta nu datang. Si masinis nu ti jauh ningali aya warna atuh berem digibrik-gibrik jadi ruas. Da disangkana aya tanda bahaya. Atuh dikerawal weh eta rem kereta. Set. Keretana ngerem kalalawan tarik. Ngek. Nepi ka penumpang-penumpangna rereueusan. Keretana neureun pas pisan di payeunaan Mang Udin. Si masinis bari nololkeun huluna nanya ke Mang Udin. Aya naon, Mang? Mang Udin nu teu nyadar piring beremna disangka tanda bahaya ngan jawab pondok. Teu aya naon. Kantun bumbuna hangkul. Ya. Sekian dari Abdi. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.